berikut ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pere eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci kitu sakitu bae nya sama tanya engke ceknya kapanggih oh berarti ka ditu ceknya henteu atuh henteu iya sama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya abang isian teh jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong jente ya teh mah henteu jinganan gitu mencaknya kapanggih nyaho-nyana nyaho okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu teh sil kejai kapanggih ku kertoap bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya baik jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah bisa kitu bae pokona mah geus kelek ge emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sejen aya 400 babaturan ade teh ipetes saja aya keneh sebab eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa hiji nu plus kedua nu susulan geus bae ditangguhkeun ke 1 ke Senin ke Selasa ke Rebo itulah harapan jeung harapan asana cek kula nu kos kieu mah biasana ieu teu jadi cek hate ngan mere support mah terus bae kadua kanu memperjuangkeun mantap cek kula ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari ieu minggu teh geus dibejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi sekula mah ngaji bae kuari kudu nama berangkat nate jam 10 kuari tapi sekula mah ngaji bae salah pisan tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah maningan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat tapi nyana ngomong ngakula tah nu dek ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan tanggung jawab saya jadi bisa jasa kula mah 10 mata ngan lamun kula berangkat nu sejen teu
mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing. Tah, ai manasik bareng, ai dahar bareng, giliran berangkat nyana doang. Mana teuing tambah sedihna, maning teu berangkat kabeh ceuk kula. Itulah dongengna ieu. Kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan. Geus asal kasih tahu aja PT apa, bejakeun ku kula. Udah, tanggung jawab berangkat, cuman bisana nyana 10. Emang geus sababaraha kali kakula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu. Bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa. Ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an, ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu. Tah geus diputus we ku kula. Tidak usah berangkat semua. Gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula meunang ganjaran haji sarua. Masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji lantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teu diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang. Ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol. Cak menteri karena henteu dibere 10-20 juta. Ha, serahkeun Zabaniyah. Ya tah, beresan tah menteri aing. Ya geus tanggung jawab geus sama. Deuk kamanakeun? Ya deuk dikasumurkeun lah. Sumurnan, sumur di jahanam. Aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap. Boro-boro naik kalur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah. Eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik ka handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya anu sia naon ya aing ge disogok ieu je aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus. Urang maca sejarah baheula urang bakal hafal dibandingkan jeung ku ari nu matak sejarah bapa daripada bangsa. Urang kudu mengenal sejarah dieuweukeun ieu ku Amerika teh sejarah-sejarah teh deuk dieuweukeun. Di antarana ku ari aya tafsir baru buatan orang Mesir bersekongkol jeung Yahudi. Tafsir tersebut dileungitkeun sejarah. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa Jalalain. Ngabidahkeun nyana teh ngaji bangsa tafsir Munir. Ngabidahkeun nyana ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari aya tafsir baru sih hade. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zamana harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui 2 deui. Nurutkeun ceuk di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam tapi teh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang. Naon kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke.
ada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji nanaon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah. Ulah beja-beja kanu saja ieu mah urang bae geus nu ngaji. Engke kiai di itu ngaji kitu deui. Engke kiai di lemburan ngaji kitu deui. Atuh nyaho kabehan kajeun. Seluruhnya 24.000 pondok pesantren nusantrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1.000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana. Lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun ka tukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri. Contoh aya tawuran baheula mah urang ngadenge di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa. Baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula. Tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun. Eta kos kitu coba teu karu. Ieu akhlak deuk dikamanakeun. Ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA. Berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru. Butuh dukungan teteh kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisina ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana. Setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngadidik akhlakul karimah. Nah, engke ieu bakal diteliti, ulah kaget. Nya para kiai tenang bae, mun ditanya ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun. Hatul muin. Naon deui? Riya, naon deui? Takrib, naon deui? Sapina. Anu peruk besar naon? Sapina. Kajeun geus pokona mah. Mun ditanya engke kadituna siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal tidak siap dek disejajarkan jeung SMA jadi urang teh boga ijazah engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung ka egel atau kemana bae nah iya kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya na teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina lamun kiaina kuari bisa disogok kiai bangpak sama Gusti kita kiai be atuh disogok atuh kumaha hansip sudah caritakeun cak hansip pula mah teh ieu kiaina bae dek milih make nungguan usaha nu mere duitnya tolol heuh teh pas sagede kiai eta sagede kiai eta kos kitu nah ieu engke bakal aya tafsir sebab naon nyahoeun Amerika kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir sejarah sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi. Buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari. Mata kewalahan. Selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca, ditafsiran terus. Datang ka kuari tumbuh deui ieu teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil
alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan wari teh encan sukses. Mantak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan-yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan. Diteliti engkena teh na ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah. Hasilna nah mantak cikulah ge bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarakan dengan formal tidak siap. Bagaimana nanti setelah itu murid-murid Anda? Bagaimana Allah saja? Itu baik. Guys. Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah Nababari Jahasan. Ke timbul ke tafsir banyak. Dibaca, oh bal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi percetakan dah Bandung sabara kali mengkaburkan percetakan dah tetep bae kateliti alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul Qur'an nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun karena mentak di pentasnya dicabut, dicokot orang-orang nu brilian, diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahanana terus. Mentak aya terjemahan Wahabi ku arieu anu datang ka unggal kitu perumahan-perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos kitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Ke kaluar Kangjeng Nabi, kufur keneh bae. Jadi terobah walaupun dipayunin Kangjeng mah ieu nyana amanah iman deuk ngadukung. Italah karakter musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu dijelaskeun ayat. Wa idza ja'ukum qalu amanna وَقَدْ دَخَلُوا إِلَيْكُمْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ بِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ. Ngadengikeun ayat malah deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda. Lain deui. Kamu lamun urang geus ngadenge kitu ngaran garang-garana tembang-tembang Sunda ceuli teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunaheun mah di suara saha barang didengekeun heti ku sendang. Aduh Gusti Allah, geus jadi santri Cilongok wari heti ku sendang. Barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui, asa di Badugan bae hulu dak diduk. Komo nu di juru mah juru kabadug Qur'an ngaranna. Entak lamun aya nu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an. Sial cenah pugu aing nundutan. Sial emang sial cenah. Wa idza ja'ukum di mana-mana datang munafikul Yahud. Karanjeun. Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan. Kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Anjeun Muhammad dipayuneun para sahabat
atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan-keterangan nabi akhir zaman ieu Muhammad teh boh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula ngeunaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek dukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho kalem kami geus imankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh Nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngeunaheun kadengeuna wa qad dakhalu ilaikum bil kufri nyana asup ka maraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur kaluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung kanjeung berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu dihareup mah kitu ditukangkeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deuk nyieun masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk iraha geus pokona mah aing nu dihareup eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dek begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang alah budak ngabangun masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid toloh teman panitia goblok teman panitia geus budak sok ditaluturkeun tah ai ka panglima kamari teu bisa hadir engke make beunang musyawarah deui mah hadir geus kudu heula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa wah hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat kieu nya nyeun masjid beul mabok masih geus kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur araya keneh masyaallah karim teh suwung-suwung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupa luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik mu'irun ta'ifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengket di Cikupa eta tah nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik dibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta keneh tuh kos kitu nah ieu terus bae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breug ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibejakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah eta mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui
lantarannya ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu. Keambil ku Amerika, gulingkan. Kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein, geus kanyaoan ku Yahudi, keambil ku Yahudi, bahaya gede, habiskan. Timbul deui Qaddafi, keambil ku Yahudi teh, kieu ieu mah karakterna teh. Zohirina lalhat teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana. Tak, di ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae, hancurkan Said Maliki, hancurkan. Tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae. Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia. Kajen kukumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul bae, percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos kitu bae zahirina alal haq teh, kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae. Sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon pengalaman kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Saha zaman harita rajaan anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha sabae? UJ. Jadi tak kenaon tanyana. Anu zikir cekna. Zikir lah kumaha? Ngere duit urang kanyana. Tah eta pan. Oh, berarti jeung UJ-UJ-na tadi. Gitu tadi tanya ke orang. Zaman saha sia? Hirup zaman anu kiai saha? Kiai anu. Pernah sia ngadenge? Pernah. Milu sia ngaji? Henteu. Haji sia nyaho ka hukum? Henteu. Kula mah ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama. Kula mah henteu sehingga kula mah mabok bae terus. Neraka sia. Jam sumpah doang kos kitu. Sidang bupatina. Bupati saja, bupati anu. Nah, di zaman sia jadi bupati aya kiai eueuh, aya saha kiaina sakabupaten. Catet anu. Saha ku sia pernah disogok? 99,9. Saha teu pernah disogok? Si anu. Ngabentakeun hukum, ngabentakeun. Pernah nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Ai sia korupsi tante? Ya etik. Berarti aya tah. Ngaji teu? Henteu pernah. Neraka. Tinggal kitu doang mah. Jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah ke. Sia hirup di tahun sabaraha sekian. Aya kiaina aya. Nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah, osok. Aju sia milu kadinya. Aju sia ngalakukan henteu kula manuturkeun we. Sorga sia. Ha. Aju sia kurang sabarema salat ngan milu doang. Heuh. Urang mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh. Aja sia kali itu dahar gua lagi. Pokoknya zikir dahar, mere sida kana henteu. Gua sia tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu kula mah tukang daharna. Oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus ka. Tapi kumaha jang saksi doang. Masyaallah zahirina alal haq teh kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT. Tah eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nah iyalah karakter Yahudi teh seperti itu asup ka Kangjeng Nabi nyarita amanna. Kaluar ti Kangjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teh nyahoan Gusti Allah, mentek diteruskeun ka dieu. Walam wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kangjeng Nabi sama sekali.
berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lam Gusti Allah maha uninga bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninga kana kanipakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di tasa tukang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia ja eueuh. Kanyahoan eueuh jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu dek maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ja eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana sameter 100 juta dibeli baik nekan keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah jadi urang di mana bae atuh kanyahoan urang di imah leuleut TV Allah manyahoeun wah sia kudu nonton TV bae kadeulean kanyahoan ku Allah urang susumputan dek nonton golek deh ya urang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung haju di dinya nya ngarokok bae lu telah cilik teu kanyahoan inget ngadengkeun dalang untung bae eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat cakena kajeun lah bil barokah tah eta teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kangjeng Nabi kos kitu disatukanin mah teu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi wa tara katsiran يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali kasiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya kauna sarian fil ismi lamun aya dosa juru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri nomor kadua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihimus suhat ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskan deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isuk kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukankeun melain eta Yahudi madak cekolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub cicing waduh nya mah ieu cacakip lagi kaluhur mata lagi melotot tapi mun toel deh lempangna mundur eta keuyeub nu matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya
ya Kiai dianiaya, aya Ustad dianiaya, aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya, aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae. Iyalah karakter-karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae eta lah Yahudi. Nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai. Tersepen neuli jelema damai. Nya nama hayangna kalut bae. Dibuatlah fitnah Ahmadiyah, dibuatlah fitnah. Wah, bermacam-macam. Nyeun tandingan. Ieu Yahudi teh kos kitu tersepen aya damai. Nya nama tersepen aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji. Datang diuk ngopi ngaroko balanja balik pan damai teh nu kos kitu ngaranna teh. Waduh, tersepen Yahudi teh kos kitu teh tersepen biasanya nama tah nyeun akses nyeun nya nama bangsa nu teu pidamieun tanu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina kitu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jam moal kebal ieu hirup teh moal kebal ieu ngaha naon kitu ngaranna kitu ngahareupeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngaleumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusaneun urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada geus urang ngadagoan rada bener urang yuk urang ngabebener babarengan urangna rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tatangga urang daek jeung teu daekna mah atuh sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah. Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nya mah dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nya mambung tinggaleun ku batur ti heula Bung, yana malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana. Kitu kene lamun aya pilkades, pilkada, pilpres, eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana. Eta teh aklihimus suat, haram teh riswah, eta teh haram, tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan. Haram, mantap kiai teh jadi panutan. Mentak kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganna timbulna tina tanaganya meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta ayo sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajen ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para sufi-sufi lamun beuteung sia ngadahar sogokan-sogokan kos kitu
Nu 3 juta aya kan? Aya nu 3 juta. Anu sabaraha juta deui? Sia meureun diberena. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dahar ku sia. Ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae. Cenah udang-udangna gede. 5 make udang-udang sia. Ayo tumpukeun cenah geus kolot. Jenggotan jeung geus huisan. Moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia. Naon sababna? Ye energina tina tanaga hasil daripada ristah wa aklihumus swat bejakeun ka kiai nu make udang-udang. Ya, itu kitabna beus teu percaya. Wa aklihimus swat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan. Rukun wudu cenah teu laku bongan sia. Bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu. Duh pohara jasa ta kiai. Boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga. Panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa. Ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh. Saha nu ngajina kian? Saha nu ngajina kiaian? Esuk waean gitu. Kan sakitu hebatna ngomongna, lain ngomongna. Kunaon? Kamari hadir. Di mana di lapangan nya nu ceramahna. Ayo sia dicisoka di barare kiai duit di Belaraja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doang ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambat kaniaya ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus horengan teh kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna da teu pan mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok ieu ayatna baca deui goyeng Besican kabacain dari ku kiai aduh magaring nu kamari mah teh aya gori hadir sia nyawan we teh kiai jeurah lain nyawan we aing nanyakeun saha kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu jadi itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna saha si anu didukung ku saha ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia moal laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh loba kiai ti Cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sia jajagan atuh ieu mah jeung kiai batuh ka dieu aya loba mah duh masyaallah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kunaon can bisa ilmuna baheula korban teh set embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh aya ararisin jas aduh Gusti Allah Hese lain ilmu mah babarin mentak sekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu gua cara petang jasa teu masantren ge gua jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santrenna sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu
henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di Kiai Haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing teh dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna tuh kenyana mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nyana kitu atuh dakwahna marilah kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan anak atuh nyana tah kos kitu jadi nyana mah dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos kitu dakwahna sek sugan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos kitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi wa tara katsiran minhum anjeun Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusari'una fil ismi gegeuraan gagancangan musabaqahnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai permaksiatan wal udwan jeung zalim wa aklihim musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram malah barang dideul dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu teu nyogok alangan kitu bae deuk ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikeun ajang ku ari mah teh aya wadahna yayasan ku ari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu danaon bener kiai bener pokona mah ka dieu unggal bulan ngadoakeun cek teh kiai upload deui saruana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram hideuk sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana deuk nurut deunteur urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya nya oh kiai yang teu bisa jasa cuma atuh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon kese lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aing nya tolong kiai potongan goblok gawe eta kiai Allah mah lain kitu kiai ja teu bisa ieu mun urang jadi Pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik cenah nurut teu nurut urusan nya ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys Masya Allah Karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan bari dek jadi lurah-lurahna nyogok rakyatna disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya
diurang teh aya 50 kursi, beli 30, geus mayoritas suara. Geus kajen teh mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata. Tapi rakyat bapak henteu kasogok-sogok. Tapi ketika drek dibuka otonomi daerah, pilih langsung ku masyarakat. Masyarakatna dibelian. Geus aya tanda tangan malah. Luar biasa. Aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan, aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan, aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan. Eta lah nu ahli Allahna, anu surga, anu mempertahankeun. Kajeun aing mah henteu ngarokok ge, nu penting mah aing mah cak Allah bae. Aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa. Coba hayu. Masyarakat geus disogok kabeh, riba kabeh, aya sabaraha persen nu teu ngridit, kagincu-gincu ngridit. Kabeh ngridit. Nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa. Hiji bangkong, bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kadua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah, ulang-ulang mah deuk nanya bae ka urang Cikupa, hayang nu mana? Hayang nu mana eta siksa? Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa pinu ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese. Teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae. Ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah, geus azab mah kos kitu. Iki cacing. Tah kuari coba eta di Jawa Timur, ya Allah ya Rabbi. Hileud garayap di kaluarkeun hileud deui, beak daun-daunan, beak tatangkalan ka imah-imah. Geus sabaraha poe teu bari sasare, nyilip sare ge. Moal bisa ku kitu ya mah jak kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah. Kemudian di Jepang anu luar biasa, diurang saeutik deui hampir jasa ieu. Nu mantah kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing, ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi, kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Lalik begitu diteropong, ialah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi, padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka pada jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi ge cek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang ge mending mun gede. Cepet doang. Ya, bae naon cepet. Masya Allah, Karim. Sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai, ayo tanggung jawab mama. Mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin. Lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat, di akhir zaman geus kos kira. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, iya di akhir zaman bakal Ambalaya nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu
zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh ambalaya bakalna zulzilatil abdu zilzalah wa akhrajatil abdu athqalah. Nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang ka warah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Ti mimiti kiaina geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya-ngarunya ka bapak sia ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae. Banjirkeun, tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah. Kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata. Ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong. Ieu kuari mah ieu masyaallah hileud bulu atil kana geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan di dinya mah Pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sepatah bener aman Pasar Kemis sekali tukar aja tinggal Pasar Kemis dong sakali guskeun Jayapuri cenah di dinya. Aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetep bae aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eureunan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabareureut sia aya nu nyogotna beureut sabareureut 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah. Tawar menawar Gusti Allah. Dan mantap kurang ieu mah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus tibah heula sogok menyogok. Guru-guru geus tibah heula sogok menyogok teh nya. Kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh. Limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede. Kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti gitu disogok ieu teu bawa bae ka ditu ke milih makulah makumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa hampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kanu malu wa hurrima alaikum saydul bar jeung diharamkeun ka ranjeun kabeh saydul barri buburon binatang daratan mah wa huwa ma yaisu fihi minal wasin makul binatang anu hirupna ngan di darat doang tina sato kesit anu sok didahar eta teh binatang daratan sapi leuweung onta leuweung munding leuweung domba leuweung uncal leuweung kijang leuweung dan lain sebagainya nu aya di leuweung-leuweung anu halal nu sok didahar na ieu diharamkeun bagi jelema anu keur ihram dumtum huruma selagi aranjeun kabeh langgeng keur ihram mun keur ihram haram ngabuburon haram ngadaharna haram ngabuburonna maehanana haram ngadaharna tapi lamun teh mah nu ngabuburonna mah nu halal didahar ku nu keur ihram atuh teh naon
Zaid ihram, Khalid teu. Ki Khalid manggi uncal, ditewa ku nyana, dibuburon atau dipanah, digoreng, haju di dahar ku kabehan. Teu naon nu keur ihram, ngadahar daging meunang ngabuburon, ngan nu ngabuburonna batur nu halal teu naon. Ulah sote nyana nu ngabuburon, nyana nu ngadaharna. Min jihati ngabuburonna haram, min jihati ngadaharna ge haram. Teu meunang. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Kudu sarieun maraneh kabeh ka Allah nu ka Allah hungkul aranjeun kabeh bakal digiring, bakal dikumpulkeun. Umat manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad berbagai golongan jeung darajat. Nu jadi presiden, nu jadi raja, nu jadi menteri, jadi gubernur, nu jadi bupati, nu jadi camat, jadi lurah, nu jadi RT, jadi kiai, nu jadi wali, anu jadi nabi, nu jadi rasul, nu teh jadi nanaon pedagang dan lain sebagainya bakal digiringkeun kabeh menuju Allah Subhanahu wa taala. Nu kasingsan teu bisa. Aya nu kasingsan, hiji-hiji acan nu bakal teu milu dina penggiringan eta, dina perkumpulan eta kabeh dikumpulkeun. Dipenta pertanggungjawaban masing-masing. Tanya sabaraha umur, mata digunakeun naon, celi digunakeun naon, sungut digunakeun naon, harta digunakeun naon, ilmu digunakeun ka mana, dan lain sebagainya di BAP. Mun urang salamat sorga, teu salamat ngagejebur. Iyalah wattaqullah, kudu sieun maraneh ka Allah. Ieu mah khususna tentang sayd, tentang buburon bagi nu halal maupun bagi anu keur ihram, sing sieun melalui aturan Allah. Sebab urang bakal dikumpulkeun, bakal digiringkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun ahli batin mah bisa ngamanaan kieu ye. Uhilla lakum, dihalalkeun ka aranjeun kabeh saydul bahri, buburon lautan. Nu aya di laut teh eta adalah mutiara, mutiara. Ngan nu dimaksud mutiara di dieu mah adalah makrifat. Berarti urang neangan ilmu makrifat ge teu naon, carana kudu ka laut. Aya di laut berarti urang teh kudu silulup. Ari silulup urang teh kudu bisa atuh berarti ngojaina. Jeung kudu nyaho lebahna di mana aya mutiara. Di luhurna kudu make parahu heula, sanggeus make parahu urang silem ka jero di mana lebah anu aya mutiaraan. Nah iyalah ilmu makrifat eta kurang bisa diteleuman. Sok teangan ilmu makrifat, marifatullah wa rasulih, supaya urang mantep jasa ka Gusti Allah seakan-akan urang bisa neuleuh. Mun teu bisa neuleuh urang asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lantaran ieu ge kabeh moal kaluar tina kudrat jeung iradat Allah. Dedeleuan urang teh supaya ka Allah bae, dedengean urang supaya ka Allah bae, napas urang supaya ka Allah bae, bicara urang supaya ka Allah bae. Per detikna teh ieu adalah ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah, ka Allah. Nah iyalah ngaranna ilmu makrifat. Uhillalakum saydul bahar, halal teangan coba ge ilmu makrifat. Wa ta'amuhu, halal kadaharan bar. Iya ne, ieu termasuk kana ilmu-ilmu syariat. Berarti kudu ditempuh heula ta'amu, lantaran kadieuna jang mata'an lakum walisayyarah, jang kesenangan diri sorangan ibadah ka Gusti Allah, jang nu leuleumpangan menuju akhirat. Lantaran lelempangan teh aya dua rupa, aya lelempangan di dunia, aya lelempangan akhirat. Aya jelema aya jasad nama di dunia keneh tapi geus berperasaan di akhirat bae, matana di ka akhiratkeun, ceulina di ka akhiratkeun, lempangna geus asa di akhirat bae. Kitulah ahli marifah, ialah ta'amu. Teangan heula ku urang atuh ayeuna kadaharan-kadaharanana naon? Ialah ilmu
muamalah ilmu ubudiyah ilmu muamalah wuduna nu rapih teangan syarat jeung rukun salatna nu rapih syarat jeung rukun hajina nu rapih syarat jeung rukun kitu keneh zakatna kitu keneh puasana kemudian kabelah dituna ilah jang besi diperlukeun ku diri oge ku batur muamalahna bab jual belina kudu nyaho syarat-syaratna bab gade menggadena kudu nyaho bab titip menitipna kudu nyaho kabelah ditulah munakaha urusan pertikahanana kudu nyaho datang ka urusan pertolakanana peridahanana pernapakahanana kudu nyaho. Nah lamun geus nyaho sok laksanakeun kuari tempulah saidul bahar ilmu ma'rifatullah wa rasuli carana kudu kumaha wa hurrima alaikum saidul bar diharamkeun karanjeun kabeh saidul bari carana adalah haramkeun buburon daratan naon buburon daratan teh ieu adalah alamul mahsus alamul jismi jadi dua alam teh aya alam ruhani ieu adalah saidul bahar aya alamul jismi saidul barri haramkeun saidul barri nu mahsus ya teh ulah aya kesenangan di diri mun masih kene mata senang neuleuh nu indah-indah mun masih kene inceuli senang ngadenge suara nu merdu mun masih kene urang dahar nu ngeunah eta adalah alam mahsus eta moal waka jadi wali kos kitu mah berarti kudu diharamkeun heula ku urang memeh datang mah atuh kudu kumaha mulai ku hari urang tanggal hiji haji puasa iraha tanggal hiji hajina Jumat geus nyaraho kabeh haji paruasa kabehan letik mangajal tanggal hijina poe Jumat hiji mana Kemis malam Jumat aya 7 darajat tuturkeun gara-gara ilmu falak bakal istimewa nuturkeun falak sebab ru'yat tanpa falak moal bisa ngaru'yat teu akur jeung falak moal beres malakna nu bener ulah 3 darjah dijieun sadarjah satengah batur ge ngaritung lamun nuturkeun ahli falak ti Ramadan datang ka Syawal datang ka haji pas kabeh anu kamari teh nuturkeun ilmu falak nuturkeun ru'yat buah bener buah henteu mudah-mudahan bener tapi wallahu a'lam nu puasa Rebo kuarina kuduna nyana nanggalkeun Sabtu lamun nyana nanggalkeun Sabtu lebaranna kudu poe Senin sedangkeun malam Jumat geus 7 darjah malam Jumat geus 7 darjah dunia ahli falak astronomi kelas dunia ngitung bulan mun malam Jumat tanggal 1 padieu teh endek wukuf di padang Arfah nu mantak dunia kelasna bakalna jatohna ieu teh itu akbar apa henteu padahal haji mah akbar kabeh ge ngan istilahna bae mun wukuf dina poe Jumat akur jeung wukuf Kangjeng Nabi baheula Kangjeng Nabi baheula wukuf teh poe Jumat ya iyalah disebutna haji akbar dihitung ulama teh tanggal 1 na poe naon ieu supaya pas na engke akbar apa henteu gitu dihitung dikotret 2 kali 2 opat berarti lamun 3 bulan teu diasupan cokot berarti dihitung Masya Allah kudu dihitung urang deg kumaha di Indonesia kumaha di Mekah aya penghitunganana sarua jeung di Turki tafawutna urang jeung Turki sabaraha urang jeung Mekah tafawutna sabaraha iyalah permasalahanana lantak moal akbar atuh taun dieu lantaran urang bae di wetan 7 darjah atau komo di ditu komo di Mekah
sebab ai bulan mah kapan ayana di barat baton panon poe mah ayana di timur cacakan di barat bae di dieu malam Jumat geus tuduh darjat atuh komo di ditu kitu perhitunganna mendak lamun urang ngadenge di ditu aya nu lebaran urang teu kudu ru'yat teu kudu ngitung urang belah barat mah wajib bae di ditu bae geus atuh komo di urang patokanana kos kitu teh cak pikih eta cak pikih kecuali di Mekah geus barukah keheula di urang mah ulah waka heulana ulah waka Malaysia geus buka urang ulah waka sebab itu mah barat kulon ulah waka heulanan tapi lamun di ditu geus atuh di dieu mah komo lantaran bulan kan ti ditu ayana di barat mungkin geus di urang pencan tapi lamun geus urang timur bae geus aya nu buka atuh urang mah pan geus kaliwata urang geus kaliwata geus kudu buka jasa mangkaning kamari lebaran teh di NTB geus ru'yat NTB teh belah manaeun Tangerang NTB geus aya nu buka di ditu atuh komo urang geus teu kudu ru'yat teu kudu palak cek ahli pikih nek dilupatkeun ka mana hayu sia hayu dek lupatkeun mana ngomong sia keur carita geus pokona orang kuari maula loba omong nu lebo nu salasa mudah-mudahan menang ridho Allah anu milih Wahidin menang mudah-mudahan ridho Allah nu milih Atut mudah-mudahan menyerido deui bae sakitu salahna cukup jangka neraka dengan 10.000 saja nah kan ieu beungeut-beungeut aya oge aduh cenah kiai nu menangna Atut sebab perhitunganna lobaan Atut tenang jadi supaya bunga heula supaya nyeun petasan nyeungeut petasan heula kena kadengeun kena bubungahan sakedeung deui lurah diserem ji yang gitu sebabnya geus jebar-jebarkeun duit camat diserem ku pamajikanna sia mah sok aju salah bae aduh tetep bae teu bisa dengan begitu saja sebab urang kuari menghadapi pilpres mulai dek diperbaiki lantaran ieu bakalna pilpres ketat mulai ti ayeuna bakalna endek ketat-ketatan sebab lalaki mah resep kanu ketat-ketat teu meunang sambarangan sebab ieu mah bakalna mengarah lamun teu diperbaiki geus aya anu endek revolusi nu kukula dicaritakeun teh jadi mahasiswa di berbagai universitas kuari geus menyatu kemudian geus mendatangi lamun ieu teu ditegaskeun hukum ala kadar baheula ala kadar kadanan tegas jasa mah ulah amburadul jasa ieu geus aya bakal gerakan-gerakan mengarah kana peperangan hendak nu boga besi sing lempeng aduh lantaran ieu bahaya ka hareup namun kieu bae geus kuari mulai diperbaiki sanajan kukumaha tetap mulai diangkat ke permukaan lain kasus ieu bae berbagai kasus-kasus sebab geus aya penekanan-penekanan ka hareup bahaya berarti kan ieu aya sutradara ieu di balik ieu aya saha sutradara
sebab shooting geus siap teh. Bintang geus siap, urang teu nyaho sutradarana. Nah, jadi ulah kaget lamun kuari perhitungan tetap atut nu menang, cuman permasalahan tetap diangkat, nu jadi gubernur nama tetap. Ayo geus teu kuat tuh. Hiji geus, sakitu bae mah ngomong heulana, ulah panjang-panjang. Nomor kedua, puasa ya puasa. Tanggal hijina haji, kemudian berarti tanggal hiji hajina Jumat, Sabtu Minggu kuari tanggal seberapa? 3. Berarti orang puasa ke seberapa poe? Orang mana ya? Berarti ayeuna Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Tarwiyah, Arfah. Etalah anu intina man soma saha jelema anu puasa yaumat tarwiyah dina poe tarwiyah ieu mah yutomala yu'lamu minal ajri bakal dibere ganjaran teu kudu nyaho ku gede-gedena ku gede-gede ngana ganjaran. Oh nu nyaho teh mah kagedeanan nu penting mah maneh mah geus puasa bae geus surga bae geus teu kudu dibere nyaho bedena ganjaran. Masyaallah. Geus urang mulai nu bisa di tanggal kamari tanggal hiji terus anu geus tinggalin kakarak nyaho kuari atuh isuk mulai tah terus datang ka tanggal 9. 8 ngaranna tarwiyah, 9 ngaranna Arfah. Soma yauma Arfah, sajeuna manu puasa di poean Arfah kana kafaratan. Eta puasa ngajadikeun kafarat di sanatil madiyah, sana taun nu enggeus jeung taun nu bakal. Jadi 2 tahun nu enggeus jeung nu encan ieu dikakaparatan ku puasa sapoe doang. Masya Allah. Tama lamun datang kata puasa tama pohara jasa. Kangjeng Nabi geus meromosikeun sakitu luar biasa na. Cak Kangjeng Nabi saha jelema nu puasa poe Arfah eta sataun nu geus kaliwat, sataun nu bakal diampura kabeh dosa-dosa laletikna. Kadenge ku cilik urang teu puasa. Tolol. Bolon tama jelema. Masya Allah. Jadi berarti lamun arpahna mun lebaranna poe Minggu, arpahna poe naon? Sabtu. Geus Jumat, Sabtu, tarwiyah, arpah. Teu mah geus ulah ka mamana. Di jero kamar. Geus boga nama puasaan mata urang ceuli urang kabeh perem. Geus pokona. Daripada bentan dulu TV dulu pemandangan anu lain ka Gusti Allah na eta bandingan di jero kamar hees. Aya lebaranana ajengan Kiai kumaha teh nu istimewa dina lebaranana mah eueuh deui nu istimewa hiji malam lebaranana ulah sare. Mun aya nonton bola bae ulah sare rame-rame tafakur ka Gusti Allah dumadeheus taqarrub ka Gusti Allah zikir atawa takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai. Eta teh lamun jelema ngaramekeun malam lebaran lam yamut qalbuhu yauma matal qulub hatena moal paeh. Hati teh moal paeh lamun hati teu paeh teh hirup. Masyaallah lamun hirup boro-boro hate nu dihandap hirup mantep. Tapi lamun geus paeh nu handap boro-boro hate eta na bae atuh pamajikan bungeun. Puyang aing cenah cek pamajikan. Kunaon teh hirup-hirup.
komo lamun hate manu hirup masyaallah mun nate hirup teh boga harta disodakohkeun harta hirup ngaranna boga ilmu disodakohkeun harta hirup ngaranna ka pamajikan bageur hatena hirup ka anak bageur hate hirup ka burid bageur ka tetangga bageur nah hate hirup ngaranna karangda bageur hirup berarti tak kitu eta hiji kemudian atuh ayeuna mah beurangna di samping lebaran na ieu urang ngalaksanakeun kurban geus cenah kiai kurban mah terus bae boga mah ayo bae 2 3 4 5 masalah lamun urang ngalaksanakeun kurban man qarraba kurbanan saha jelema anu nyieun dumadeheus ka Gusti Allah ku cara mencit kurban bi awali qatratin begitu dipencit awal tetesan tak kotorat fil ardi netes ka bumi eta geus dihampura dosa eta jelema ku Gusti Allah gufirat dzunubuhu lain dosanya na bae wa iyaluhu keluargana ge dihampura pamajikanana anakna ahli-ahlina bahkan indung bapana ge dihampura deui bae ya Allah ya Rabbi begitu netes sret geus dihampura dosana dosa pamajikan dosa anak dosa indung bapana masyaallah ku gede-gedena ganjaran korban mandek hayu nu boga ulah diengke-engke lantaran umur mah teu nyaho umur teu nyaho buah dikorbanan buah henteu engke ku anak urang mumpung kuari bae keur boga cenah kiai naon eta korban teh sapi sabaraha urangan sapi 7 kumaha kiai lamun sapi hiji ku sorangan bae eueuh masalah ieu sapi ku sorangan bae cenah kiai abdi di ditu naon wagah kula ieu naik sorangan bae eueuh masalah boro-boro sapi hiji 5 dek nu ku sorangan bae masalah ngan lamun hayang dipilukeun datang ka 7 kitu maksudna besi we tujuaneun teu meunang ku sorangan lain teu meunang ku sorangan pan urang lamun embe ge 7 ieu nu sa nu kula ieu nu sa nu kula ieu nu kula kabeh wih mamang sakaligus 7 wah masalah besi dijadikeun masalah di lembur eueuh tah eueuh masalah tilok aya ongko nu ngamasalahkeun kos kitu ieu ge sapi sorangan cenah kula mah hiji eueuh masalah ndek ketujuhan we mangga embe hiji sorangan embe mah teu mumpung urang aya kesempatan umur dibere keneh ku Gusti Allah harta boga ulah diengke-engke geus langsung korban bikeun tah tolong lembur ka fakir miskin yo maneh supaya ngarasaan geus urang ulah nyilik-nyilik deui bigan nu hebat bata bigan atawa aya penampungan di dinya sok dibagi-bagi engke ku masyarakat ku panitia tah geus ngaran bae tulis kerenteuna ge sabareu masalah ngan eta mah keur carita Abdul na cek pikih Allah mah geus apaleun padahal ngan cek pikih eta kos kitu nah itulah ari ieu sapopoe wiridana naon nu paling istimewa sapopoe nu paling istimewa wiridan di bulan haji mah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta nu paling hebat bisa tah mah kabehan Kanjeng Nabi Musa usul ka Gusti Allah ya Gusti Allah naon nu pang bagus-bagusna wiridan cek Gusti Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ye eta mah wiridan biasa cek Kanjeng Nabi Musa boro-boro urang Kanjeng Nabi Musa ge ngomong gitu ka Gusti teu wiridan biasa wiridan biasa cek Gusti Allah ngan lamun dibaca di bulan haji beda jeung dibaca di bulan-bulan sajen langit bumi jeung eusina timbang tek
kuari timbang jeung la ilaha illallah nu dibaca hiji di bulan haji bakal beratan eta di bulan haji mah kos kitu tah dibacana di bulan haji hiji bae geus hiji timbang nu hiji di katuhu dunya eusina di belah kenca bakal beratan eta masyaallah matak cek kula mau loba-loba besi ngambai hiji bae itu maksudnya mah lain gitu kayak gitu deh artinya cacak-cacak hiji geus pohara eta teh ngabibita abeh urang teh semangat gede jasa ganjarana maca nu loba lain cara nu tadi sia ada yo sia tadi masalah nu tadi mah ulah loba-loba sia kudu engke ngambai nu ieu ka dieu tama kos jelema nyaritakeun salat di Mekah teh salat di Mekah mah tepan 100.000 tuh luar biasa sarangkat 100.000 geus urang asal balik teh Mekah geus teu kudu loba jasa ke loba ting salat deui blon lain kitu atuh ngabibita kana ganjaranana supaya urang semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus kulantaran minggu hareup lebaran berarti ngaji libur urang babarengan lebaran kabeh. Minggu selanjutnya ngaji deui. Minggu ka selanjutnya ngaji deui. Jadi perean ieu mah geus ngaji. Perenangan lebaran doang. Lebaran eta doang pre minggu berikutnya ngaji deui terus ngaji deui ngaji bae salila orang panjang umur ngaji berarti eueuh pre eta jadi kiai kumaha eta ka Mekah ulah nyanyakeun ka Mekah ulah nanyakeun ka Mekah tanyakeun bae engke kanu geus ka Mekah kapanggih henteu jeung Ki Uci gitu sakitu bae geus sama tanya engke ceknya kapanggih oh berarti ka ditu ceknya henteu atuh henteu iya tama kumaha nyana bae engke jawabanana balik ti marka tanya kapanggih si henteu jeung Ki Uci di ditu Ki Uci mana Ki Uci Cilong henteu ya teh mah henteu jinganan itu mencaknya kapanggih nyana nyaho okos berarti aya nu pernah ka Mekah kapanggih jeung kula di ditu teh sil kiai kapanggih ku kertoa bener cenah kiai cara ku kula di kieu-kieu aju nembalah henteu atuh okos doang tah mah aya bae jadi sekali deui eueuh libur nangan minggu isuk doang insyaallah minggu selanjutnya ngaji ulah nanyakeun ka Mekah bisa kitu bae pokona mah geus kelek ge emang nu sabenerna ka Mekah apa henteu sih jadi jumlah jamaah anu aya babarengan jeung kula 170 nu sajen aya 400 babaturan ade teh ipates saja aya keneh sebar eta teh geus diasupkeun ka meja kedutaan tapi Menteri Agama nelpon ulah ditandatangani berarti menteri bae geus teu meunang nandatangan pisa hiji nu plus kedua nu susulan geus bae ditangguhkeun ke Sabtu ke Senin ke Selasa ke Rebo
Itulah harapan jeung harapan asana cekulan nukos kieu mah biasana ye terjadi cak hate ngan mere support terus bae kadua kanu perjuangkeun mantak cekula ngaji bae urang sebab kuduna berangkat ku ari minggu teh geus di bejaan berangkatna jam 10 keur itu teh atuh minggu itu berangkatna kudu jam 10 tapi cekula mah ngaji bae kuari kudu nama berangkat nanti jam 10 kuari tapi cekula mah ngaji bae salah pisan can tapi aya nu ngabantu lantaran kula mah abah boga besan nusok di urusan haji bebejalah kanyana telepon gitu-gitu kageteun oh kiai mau berangkat iya pakai PT apa bejakeun PT Uswah berapa banyak sekian ujiannya di bejaan belum ada apa-apa belum ada kabar belum yang lainnya ada kabar mah kabar apa bisa berangkat ditelepon Haji Yasin ditelepon Pak Yasin bisa nih berangkat asal nambah 40 juta cak Haji Yasin tangkorak sia meureun unggal jamaah jadi kudu nararamba caku lagi ulah mendingan teu berangkat daripada nyogok geus bae sakitu bae tah daripada sogok-sogok mendingan teu berangkat tapi jangan ngomong ngakulata nu dek ngabantu kalau buat Pak Kiai mah bisa berapa banyak 10 dibantu pokoknya kalau 10 berangkat di atas kertas namanya nama kalau Pak Kiai mau berangkat 10 sampai 10 diusahakan tanggung jawab saya jadi geus bisa jasa kula mah 10 mata ngan lamun kula berangkat nu sejen teu mana teuing meureun pan kiai teu bisa nulungan aing tah aing manasik bareng aing dahar bareng giliran berangkat nyana doang mana teuing tambah sedihna maning teu berangkat kabeh ceuk kula gitulah dongengna ieu kula mah bisa jasa jadi lantaran aya nu geus ngabantu besan geus asal kasih tahu aja PT apa bejakeun ku kula udah tanggung jawab berangkat cuman bisana nyana 10 emang geus sababaraha kali ka kula ngomong kalau ada kesulitan 10 mah bisa dibantu bener jadi 10 mah tah dibantu bisa jasa ngan eta teh tadi maknya ai kula bareng berangkat 10-an ai nu sejen henteu nya naneurekeun kapal we kieu tah geus diputus we kula tidak usah berangkat semua gitulah dongengna ngan kulantaran geus niat ka Mekahna atuh tetep kula mah menang ganjaran haji sarua masalah jadi berarti geus boga ganjaranna mun haji berlantaran tah mah setor geus naon geus ngan teu diberangkatkeun ku pemerintah tinggal hitung-hitungan we ke di akhirat nu mantak aing teh diberangkatkeun ku sia menteri kunaon sakitu doang ya aing mah geus pol jasa niatna kabehan geus pol cak menteri karena henteu dibere 10 20 juta serahkeun Zabaniyah ya tah beresan tah menteri aing guys tanggung jawab guys sama deki kamanakeun ya deki kasumurkeun lah sumur di jahanam aya emang aya geus disadiakeun tah mah anu mun dibabetkeun ka dinya 1000 tahun teu datang-datang ka handap boro-boro naik ka luhur ka handap ge can datang 1000 tahun angel amat tah mah eta lah nu bakal nembang sakredit sogok menyogok dari balangkeun ka sumur eta mun dibalangkeun ka dinya 1000 tahun ge can datang apeng-apengan 1000 tahun teh can datang ieu boro-boro naik handap ge can datang kakalayangan bisa sasalaman di jero sia ge sarua nya aduh sia naon ya aing ge disogok ieu aing mah ieu ngridit hayo kita rame-rame geus na'udzubillah min dzalik wa min dzalik gitulah kisahna
jadi kesimpulan tina ayat ieu bisa urang ngejar alam ruhani dengan cara ngalaksanakeun to'amu ilmu-ilmu syariat menghindar ngajauhan tina alam jasmani. Lamun urang geus ngadauhan tina alam jasmani yakni alam mahsus, ngajauhan teh lainna naon kanikmatan-kanikmatanana pake ku urang selama bisa dipake jang menempuh alam ruhani. Kudu dahar saeutik mah kudu nginum, saeutik mah mangga, kudu sare saeutik mah teh gae dan lain sebagainya jang menempuh alam ruhani. Carana ta'amuhu dahar ku urang hartina laksanakeun ieu ilmu-ilmuna geus beres urang ngalaksanakeun ilmu-ilmuna syariatna tarekatna. Nah kuari urang bakal aya dina alam ruhani, iyalah sok disebut Sayyidul Bahar. Lamun geus aya di alam ruhani urang teh bakal pindah alamna, pindah alam. Aya di mana cicing sanajan di imah, sanajan di masjid, sanajan di majlis, sanajan di jalan, sanajan di mana nyana teh geus beda alamna, asa misah jeung alam nu eta. Geus engke sanajan neuleuh ping-ping, neuleuh susu, teu pengaruh. Teu pengaruh tah mah geus aya di alam eta mah. Paling ge nyana molotot. Ieu naonnya eta nya. Eta kos kitu. Aya lain aya deui. Saha eta teh nu geus datang ka Sayyidul Bahri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, Abul Hasan As-Sadzili, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ghazali, belah dieuna nu diurang teh Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Nawawi Tanara aya di alam-alam nu eta. Loba-loba deui nu sejenna ge. Bahkan kuari ge aya, kan urang mah teu nyaho bae. Teu nyaho bae urang. Aya. Mantak atuh hayang nyaho kadija mah dideuleu bae ku urang jakeur balap teh bakal kanyahoan ku urang mana nu ti heula mana nu pandeuri, mana nu setarna hebat, mana nu jempingna hebat, mana anu ngajalankeun motorna tapis cepet nyana datang. Ieu teh urang teh keur aya di sirkuit keur balap kabeh ge. Sirkuit ngaranna teh keur balap sebab urang kabehan muslim, kabehan mukmin keur balap tet ngan aya nu datang ka sirkuit nongton nu balap, aya anu endek doang balap tapi teu boga motor, aya anu hayang doang tapi teu kesampean, aya anu ngurus-ngurus nu balap doang, aya anu balap tapi motorna mogok, aya nu balap tapi tinggaleun, aya nu balap datang. Ieu kabeh urang keur aya di lingkungan sirkuit. Naon sirkuitna? Nafsu. Laula mayadinun nufus. Nafsu teh eta adalah medanna. Jadi urang teh geus teh keur balap ieu teh menuju Allah, menuju wusul ilallah. Aya nu ngan sakur ngadenge, aya anu neuleuh nongton, aya anu hayang tapi teu boga kendaraan, aya anu siap tapi henteu setar, aya anu siap tapi tinggaleun. Tah ieu urang keur balap kabehan. Tah etalah caritana. Keur menuju Sayyidul Bahar, hayang ma'rifatullah wa rasulih. Sebab ieu jelema mengenal Allah teh aya nu datang ka rukun doang ngenal Allah teh. Aya anu datang leuwih ti rukun, aya anu perasaan, teh eta ibadah teh kos kitu teh ibadah. Nah iyalah aya keneh jelema ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anu geus embung disogok, lamun magahan ngajina geus embung nanaon, geus teu neuleuh naon, teu neuleuh naon. Nya nama gilaeun bangsa ka proposal, bangsa ka kredit.
geus teu nyaritakeun urusan halal haram embung bae geus kos kitu mah dunia. Ta eta teh ahli Allah nu kitu ngaranna. Ai urang mah ahli kredit ngaranna. Ahli itu dunia. Abid dunia, abid dirham, abid mobil, abid motor, abid jabatan, abid dan lain sebagainya urang. Ai geus abid Allah mangan ka Allah doang. Hese teteh geus urang mah kulantaran hese cinta baik ka ahli Allah subhanahu. Gitulah ceritaan ieu ayat. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Mun ku urang dibayangkeun urang bakal digiringkeun nu ngagiringkeun malaikat nu pake ngagiringkeun seuneu. Lain make pecut atuh dilawan atuh ku jawara. Make pecut malaikat ngagiringkeun make pecut. Pan ieu jawaraan jelema teh. Poteskeun ku aing sia. Malaikat mah teu pernah belajar basic. Teu pernah belajar karate, teu pernah belajar gitu di Bogor teh naon kadang-kadang. Ciwa teh asana dipites-piteskeun malaikat. Gelut bisa. Jeung malaikat. Oh, malaikat make seuneu. Wer. Ilaihi tusarun. Ayo ka ditu. Kamahsyar. Cak presiden teh saya mah jangan atuh kan saya mah presiden. Tidak ada presiden. Saya makan raja, tidak ada raja-raja. Saya makan RT, komo sih sama RT. Cak Tommy, saya kan hansip seumur hidup. Nggak, saya bukan. Ya Allah, digiring bae kabeh ge masyaallah. Wattaqullah sing sieun maneh ka Allah awas. Perhatikan urusan haram, perhatikan urusan halal, perhatikan larangan-larangan ketika orang di dunia. Ingat orang, jaga di alam mahsyar, bakal digiring ilahi ka Gusti Allah. Mawa dokumen orang teh melalui pekerjaan orang jeung tingkah orang geus aya di dokumen eta. Bakalna orang ditimbang, ya digiring ilahi tusarun ya Allah. Lamun dokumen orang pinuh ku salat jeung puasa jeung zakat jeung haji nikmat. Pinuh ku sodako ngabangun masjid, ngabangun majlis pondok pesantren dan lain sebagainya mantap. Tapi ternyata dokumen orang digiring dibawa ka nu bogana ieu pinuh. Aya 10.000 kamari pamere lurah ti Atut. Nya lurahna diseret, nya siana dibebeskeun. Sia gede henteu tapi ka neraka. Lah cenah kieu ka neraka ge teh moal kebel paling ge sakengkeongan doang cenah. Ulah dianggap sakengkeongan ge cek cenah teu panas meureun. Direrap doang ge panas. Komo eta. Aya kreditan. Di dinya teh aya ngabohong, aya sogok, aya balak genep. Aya as. Aduh lain. Masya Allah. Sing hade wattaqullah. Zin marane ka Allah. Anu allazi ilaihi tusyrun ka Allah hungkul maneh bakal digiring lain sakada digiring rek di BAP urang. Ya Allah, ya Rabbi. Untung amat anu loba ngalaksanakeun perintah Allah, rugi amat loba ngalaksanakeun larangan Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura sakabeh dosa urang. Mudah-mudahan urang kabehan dihampura, mata urang dihampura, cili urang dihampura, suku urang dihampura, sungut urang dihampura hingga urang menghadap Allah. Nu ditimbang nu bagus-bagus na doa leungit ku panasna ngaji. Mudah-mudahan we kakaparatan ta dosa-dosa teh ku hareudangna ngaji, ku panasna ngaji,
kupas sedak-sedak na ngaji mantak lamun teu hareudang mah teu aya kiparat anu hareudang karak nu hareudang yang teu gegebeg nu gegebeg mah pagon antek eta ngaji teh makin hareudang makin kagencet makin panas makin laleungitan ta dosa urang ti lain lalagaan lamun urang milih tempat nu ngeunaheun lalega ngopi ngarokok nambahan tamah lain ngaji tamah asana minggu hareup mana yang anu pagencet-gencet ya tapi nu jelas mah panasna eta jadi kifarat pas sedek-sedekna jadi kifarat mudah-mudahan Allah ningalikeun ka urang sehingga timbangan urang jaga nu bagus-bagusna bae bi barakati umil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah